dan mere paham Allah lain kapinteran urang gitu. Intina mah ngaji tong eureun ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngarang kaula kana ieu kitab Jam'ul Jawami anu ngawengku kana pan usul fikih bari menta pangawasa anu saperti menta pitulung kazat Allah bari ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Jam'ul Jawami bari ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mamparina nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mamparina nikmat ageung di akhirat tungkul, anu mamparina nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat. Puji Allah ka Allah, puji Allah ka makhluk, puji makhluk ka Allah, puji makhluk ka makhluk. Sadayana eta pujian lillahi eta tetep milik Allah, eta tetep hakna Allah, eta tetep tangtu ka Allah. Jadi sadayana ge pujieun sabab sadayana nu Allah, sadayana ge pujieun kudu dibalikeun deui ka Allah da sadayana puji ge nu Allah. Tak urang tong sok wani-wani hayangan dipuji nya dan sadayana ge milik Allah. Oge urang ge ulah sok ngahinakeun ka batur, ulah sok ngahinakeun kana hiji barang, kana ciptaan Allah. Kabeh ge da ciptaan Allah, mata kabeh pujieun kabeh oge nya tong dicawad tong dicacad. Alhamdulillahi ala afdolihi lantaran arah-arah mere karunia na Gusti Allah. Kaula muji teh lantaran Allah tos mamparinan mangrebu-rebu kanikmatan ka jisim-sim abdi. Tuh nya matakan muji ka Allah teh aya wajib aya sunnah. Wajib mah lamun teh ama Gusti Allah mere karunia anu teu biasana, ujug-ujug urang menang duit, ujug-ujug urang sanggeus gering teh dicagurkeun, ujug-ujug urang ditekeun pangkatna, ujug-ujug urang pokona mah nu ujug-ujug gitu eta wajib syukuranana, wajib syukuranana nya. Anapun teu ujug-ujug mah sunat urang syukuran ya. Modelkeun sujud syukur sunatna pas menang nikmat nu gede gitu ya. Padahalnya nikmat kicep ge gede, nikmat napas ge gede, nikmat nguping ge gede gitu. Tapi eta kan nikmat nu geus biasa diberekeun ku Allah. Mata sunnah urang bersyukurna, syukuranana sunnah.
Gitu. Tah sebenarnya orang ngucapkeun alhamdulillah teh. Alhamdulillah ya Allah. Eta teh alhamdulillah keuneun deui gitu. Syukuraneun deui eta orang bisa ngucapkeun alhamdulillah, alhamdulillah teh gitu. Matakan saur sapalih ulama, orang sebenarnya memuji ka Allah, bersyukur ka Allah teh aya batasna. Sabab naon? Urang syukuran ka Allah, urang bisa syukuran teh syukuraneun eta teh. Tuh. Matakan setiap detik setiap ieu ge urang teh nya kadahna mah bersyukur ka Allah gitu. Sebab naon? Teu liren-liren Gusti Allah mamparinan mangrebu-rebu kanikmatan ka urang. Teu aya batasna, teu aya tungtungna. Tuluy rek nu dosa, rek nu takwa dibere nikmat ku Allah. Ya. Tuh, matakan saur dina hasiahna tuh qaulus syarih ala ifdhalih ala istihqaqi dzati wal wasfi ma'an. Di dieu ki musannif naon alhamdulillahna istihqaqi dzati jeung istihqaqi wasfi. Maksudna naon? Istihqaqi dzati ma'an saukur alhamdulillah tos. Alhamdulillah. Oge istihqaqi wasfi, istihqaqi wasfi na alhamdulillahi ala afdolihi. Matak dibarengkeun antara istihqaqi dzati jeung istihqaqi wasfi dibarengkeun. Maksudna naon heuh jiga tadi urangan sekedar syukuran yang syukuran we ka Allah. Lain gara-gara datang nikmat nu gede itu ya yang syukuran we berarti eta mah istihqaqi dzati. Emang Gusti Allah mah hak dipuji, hak diagungkeun. Najan Gusti Allah teu masihan nikmat nu gede cek urang. Urang biasa sok nganggap we nikmat leutik, nikmat teh saleutik we ti Allah teh mata urang bersyukur. Urang hayang bersyukur we ka Allah, hayang syukuran we padahal teu meunang naon, hayang syukuran we. Istihqaqi dzati emang Gusti Allah mah hak dipuji, hak diagungkeun gitu. Aya oge istihqaqi wasfi, urang muji ka Allah teh gara-gara naon? Gara-gara orang dibere nikmat nu gede, kacida gedena karak syukuran, eta istihqaqi wasfi. Katakan lamun orang istihqaqi dzati eta mah sunnah, urang muji ka Allah gara-gara teu datang nikmat anu ujug-ujug atawa nikmat nu gede anu teu biasana. Hayang syukuran we eta sunnah. Ngan lamun ma istihqaqi wasfi dina pada Gusti Allah mere kanikmatan ka urang, kanikmatan nu teu disangka-sangka, anu teu biasana, gede, kacida hebatna eta nikmat. Maka eta mah urang wajib syukuran, modelkeun urang nyieun imah syukuran. Eta teh istihqaqi wasfi. Nah, nabat urang syukuran, nabat urang ngagungkeun ka Allah, nabat urang muji ka Allah. Sabab urang geus diberi kanikmatan ku Allah naon? Kajieun imah istihqaqi wasfi. Matak wajib istihqaqi wasfi mah. Gitu. Taki musannif ge kitu syukuraneun bahwasana geus Gusti Allah geus mere karunia, mere padol kaki musonib dugikeun ka musonib bisa ngarang kana ieu kitab eta teh kacida nikmat nu ageung, kacida pisan ageungna eta nikmat teh. Matakan alhamdulillah ala ifdholi syukuran ke musonib wajib maca alhamdulillahna oge kitu. Matakan di setiap kawitan kitab eta aya alhamdulillah nya ala ifdhal aya alhamdulillah. Nah, sabab naon? Wajib atuh alhamdulillah nage. Naon lantaran Gusti Allah geus mere karunia padol ilham kaki musannif dugikeun ka bisa ngarang kana ieu kitab kitu. Teh nikmat nu kacida ageungna. Ya. Allah.
Tuh gitu nya. Nah habat urang Gusti Allah kudu dipuji sabab Gusti Allah anu sumber kesempurnaan modalkeun urang anu ganteng Masya Allah eta kacida gantengna budak kasep kacida pinterna itu iya. Nah habat sabab aya sifat pinter di anjeunna sabab aya sifat kasep di anjeunna jadi matak urang ngalontarkeun pujian ngagungkeun ka eta jalma teh gara-gara di eta jalma aya sifat pujieun nyaeta ganteng pinter gitu kan. Baik apalagi Gusti Allah sumber kesempurnaan sumber pujieun nu mengarajaan nu pangasih-asihna anu maha ngarizkian anu maha beunghar. Jadi sebenarnya anu patut dipuji teh Allah. Seakan-akan urang muji ka jelema ge sarua tembuskeun urang ge muji ka jelema teh tembuskeun ka Allah. Ya Allah eta murang kali ganteng kacida. Tiada lain tiada bukan ieu jieunan Allah. Ieu damelan Allah. Masya Allah. Tuh agungkeun ka Allah. Jadi ya keagungan masa daya gini Allah gitu. Oke aya dina kitab Ihya carana urang supaya teresep kana pujian gitu kan ulah urang teresep dipuji ku batur ulah eta teh aya ke dina kitab Ihya. Terus ifdol di dieu teh tina afdola yufdilu ifdolan. Allah wassalatu jeung ari rahmat Allah kasih sayangna Allah kalawan dibarengkeun ku ngagungkeun wassalamu jeung kasalamatan kahurmatan ala sayyidina eta tetep netepan kadunungan urang sadayana Muhammadin nyatana kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jeung ari rahmat Allah jeung kasalamatanana alihi eta tetep ka keluargina kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kimusonib sabada maca alhamdulillah begitupun sholawat beserta salamna teu hilap urang kocor golontorkeun ka junjungan urang sadayana yani kanjeng Nabi urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ya Allah moga terus tambihan rahmat jeung salam keagungan kahurmatan ka kanjeng Nabi jeung ka keluargina kanjeng Nabi. Nah keluargi di dieu cenah tuh kau dina keluargi kanjeng Nabi di dieu aya dua makna mana qauluhu wa alihi aya di dieu al alilahu maknayani aya dua makna qaribun wa baidun aya makna qarib aya makna baid. Fal qarib aqribuhu mim bani Hasyim pakot ingdana tuh wa humul ladina tamtani wa alaihim zakat tuh wa ingda Syafi'i aqribuhu mim bani Hasyim wa Muthalib wa tamtani zakah alal jami wal ba'id atsba'uhu mutlaqan ay atskia au goir atskia alal asol khilafan liman khossohum bil atskia. Aya dua makna saur kersana Syekh Banani Hasyiah Banani saur anjeuna nyaeta keluargina kanjeng Nabi teh nyaeta Bani Hasyim hungkul karabat
na Kanjeng Nabi ti Bani Hasyim mungkul. Gitu. Saur Imam Syafi'i mah maksudna keluarga Kanjeng Nabi teh nyaeta keluarga Kanjeng Nabi ti Bani Hasyim jeung Bani Muthalib anu teu meunang narima zakat kabeh. Teu meunang. Jadi keluargi melesna darah dagingna teh aya turunan Kanjeng Nabi modalkeun Bani Hasyim Bani Muthalib eta teu meunang narima zakat. Oge makna kadua nyaeta makna ba'id. Mana-mana ba'id atsba'uhu mutlaqon. Ae atskia awer atskia alal asoh. Oge mana ba'id mah nyaeta termasuk keluargi na Kanjeng Nabi teh cek mana ba'id mah nyaeta sadaya na jalmi anu percaya ka Kanjeng Nabi nu iman ka Kanjeng Nabi teu eta mah jalmina mah rek tukang maksiat rek tukang doraka gitu. Jadi alhamdulillah, jadi mudah-mudahan Ki Musonib ngadoakeun ka keluargina Kanjeng Nabi oge anu iman ka Kanjeng Nabi rek nu takwa rek nu teu takwa gitu. Jadi maksudna naon lurusna sholawat rahmat kasih sayang Allah kasalamatan ya Allah kocor golontorkeun sadayana tambihan rahmatna kasih sayangna ya Allah kocor golontorkeun kapaduka alam yakni ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina Kanjeng Nabi anu sadarah sadaging oge ka keluargina Kanjeng Nabi anu saiman saagama rek nu takwa rek nu tukang maksiat. Jadi seakan-akan kimoso urang teh didoakeun Ki Musonib pengarang kitab kadoakeun nya mudah-mudahan Ki Musonib ngarepkeun kadinya gitu. Orang kadoakeun mata aya tugas seorang wali aya tugas nate nyaeta ngaistighfaran ka sakabeh mukminin mukminat aya tugasna nu kitu hayu ngaistighfaran mukminin mukminat aya gitu. Nya cirina seorang wali mah nyaah kasadaya teh kitu. Teras hadza ari ieu anu hadir dina hate Ki Musonib hada ari ieu anu hadir dina jero hate ma eta perkara sesuatu istadat anu narima banget ilaihi kana itu emak narima banget naon hajatul mutafahimina pangabutuhna pirang-pirang jalma anu ngabutuhkeun kana pemahaman saeutik butuh kana maham li jam'il jawami kana kitab matan jam'ul jawami min syarhi nyaeta tina buktina hiji sarah yahulu anu ngurai anu ngudar ieu sarah ngudar alfadhohu kana pirang-pirang lapadna ieu jam'ul jawami Ciki Musonib ieu anu dihareupeun araranjeun teh nu dihareupeun araranjeun teh ieu teh hiji sarah anu mana ieu kitab teh nyarahan matan jam'ul jawami anu bakal nguraikeun
dengan lebar dan jelas. Murai kana pirang-pirang lapadna matan jamul jawame. Nabat diurai sabab saking hesena. Matakan ieu sarah ceki musonib anu dipikabutuh banget ku jalma anu emang hayang paham dinapan usul fikih, terutama mendalami kitab matan jamul jawame. Sok aos ieu sarah matan jamul jawame, sarahna aos ya. Nu mana ieu sarah teh matak bisa ngurai, anu mana ieu sarah teh menguraikan lapad-lapad yang ada di kitab matan jamul jawame ya. Alhamdulillah tahu orang katulunganku ieu musannif supaya orang bisa maham kana kitab matan jamul jawame. Sok baca sarah. Mana teh? Sarah jamul jawame karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Ya. Wa yubayinu jeung ngajelaskeun ieu sarah. Ngajelaskeun muradahu kana pirang-pirang makna anu dimaksud ku jamul jawa, matan jamul jawame. Teuh, ieu sarah teh keur ngajelaskeun naon wae anu dimaksud ku matan jamul jawame, dijelaskeun dijentrekeun di ieu sarah teh. Kitu. Wa yuhaqqiqu jeung nganyatakeun ieu sarah, mendalami atau menelusuri ieu sarah masailahu kana pirang-pirang masalahna ieu matan jamul jawame. Mana ieu sarah ge rek mendalami permasalahan-permasalahan nu aya dina kitab matan jamul jawame, rek didalami ku abdi. Gitu kan. Cek dina matan jamul jawame mah kieu tah salian dina kitab matan jamul jawame ge cek ulama anu aya kieu pendapatna, cek ulama anu kieu pendapatna, cek ulama anu kieu pendapatna, arek didalami. Gitu. Nya. Wa yuharriru gitu kan. Jadi rek ditahkek wa yuhaqqiqu teh masa ilau rek ditahkek kitab permasalahan-permasalahan teh nu aya dina matan jamul jawami. Wa yuharriru jeung nyaring ieu sarah dala ilahu kana pirang-pirang dalilna matan jamul jawami. Gitu, karena pirang-pirang definisina matan jamul jawame bakal disaringan dalil-dalil nate gitu, dibersihkan tina sesuatu anu matak nyacan, jadi dibersihkan. Cek matan jamul mah kieu ngan cek sim abdi mah kieu lurusna gitu, rek dilurus-luruskeun rek supaya gampang mahamna gitu. Bukan berarti matan teh salah dibenerkeun ku sarah, lain rek bener-bener ngajentrekeun naon nu dimaksud ku matan, ngajelaskeun teh ala wajhin bari tetep netepan kana hiji cara sahlin anu gampang lil mubtadiina pikeun pirang-pirang jalma anu karak ngamimitian nyaji ka santri gitu. Ku abdi ieu matan jamul jawame teh rek dijelaskeun dengan cara anu banget gampang dipahamna keur mubtadiin, keur para santri
nya anu karak ngamimitian ngaji ceuk Ki Musonib sarah Jamul Jawame teh kedeung cenah matak gampangnya puguh tong boroning santri pangkat ajengan ge lieur ngaji Jamul Jawame mah nya pangkat ulama geledegan ge lieur ngaji kitab sarah Jamul Jawame sarana ieu nu ku urang keur diaji ajengan ge lieur ngan Ki Musonib cenah ieu syaratnya pokona matak gampang we kerja matak ngagampangkeun keur jalma nu karek mimiti ngaji meureun santri nu karek mimiti ngaji tong boroning santri ajengan aja liur ngaji Jamul Jawame teh nya matak dikomentari di bawah tuh di Hasiah Al-Banani wa qauluhu sahlin lil mubtadiin qad yuqalu terkadang diucapkan kae padalik kumaha gampang nah keur mubtadiin ma'an nasarahu hada qad ajajat an fahmihi fuhulul ulama bari dibarengan bahwasana sarahna ieu Ahmad Al-Mahali nu ieu qad ajajat nyatana geus ngapeskeun an fahmi tina mahamna ieu kitab Sarah Jamul Jawame Ahmad Al-Mahali ieu sapuhulul ulama'i tokoh-tokoh ulama para ulama gampang ti mana cenah ajengan di heseun mahamna ieu sarah Jamul Jawame ya Allah nya matakan ngaos kitab Jamul Jawame sok aya ditungtung gitu geus ngaji Jurumiyah Alpiyahna nya ngaji Balagohna tasawufna sok ditungtung ngajina teh Jamul Jawame atuh matak disebut Jamul Jawame ge kabeh kakumpul di ieu jadi kabeh pante aya di ieu di kitab Jamul Jawame bakal kabahas kabeh pante di ieu matakan urang ketika ngaji Jamul Jawame kudu kabeh pan heula kaos kitu tah kaos kabeh pan heulanya bari paham baru urang bakal cepat ngertina karena kitab Jamul Jawame ieu kitu ya. Allah dikomentarinya ngan eta mah meureun pangkat mubtadiin ceuk Ki Musonib nya mubtadiin ceuk Ki Musonib mah duka sapangkat sapinter kumahanya teu apal ngan ku zaman ayeuna para ulama ge jigana mubtadiin keneh ceuk Ki Musonib ieu kitab mah jigana Allah jadi mubtadiin baheula mah ulama ayeuna meureun tapi ulama ayeuna ge teuing kaasup mubtadiin baheula teuing kaasup teuing teu meureun nya Allah tapi insyaallah nya tah mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan paham ngaos dina sagala pelajaran amin ya Allah ya rabbal alamin ieu sarah teh cenah gampang keur mubtadiin sok aji hayo sarah abdi cenah kieu teh Ki Musonib teh hasanin tur anu bagus sae linadirina pikeun jalma anu mutolaah kabeh pikeun jalma anu resep mikir sok alus ieu keur jalma-jalma pemikir keur jalma-jalma anu sok ngulik kana kitab anu sok ulik ieu kitab sarah Jamul Jawame Ahmad Al-Mahali Jalaluddin Al-Mahali ieu sok ayo saya ieu keur aralanjeun anu resep mutolaah nya saya ieu matakan cek tadi urang ngaji kitab Jamul Jawame teu paham wae ieu tong minder sabab naon heuh kan geus dikomentari tong boroning santri para ulama ge teu paham-paham cenah ngaji ieu ge matakan urang ketika ngaji Jamul Jawame tong minder hayu urang barokahna we urang ngaji
Ari ngalah paham mah sok we pasrahkeun deui ka Allah, mudah-mudahan orang diberi paham. Gitu. Pasrahkeun deui ka Allah. Tong minder urang ngaji. Urang mau ngaji Jamul Jawami teu paham-paham. Tong minder hayu urang barokahna ngalogat atuh. Ngopikeun atuh cicing di pengajian anu ngaji kitab Jamul Jawami atuh. Gitu. Ai geus kelas nama. Ai encan kelas nama rek karak kelas ibtida mah. Tong sok wawanian urang ngilu kana kitab Jamul Jawami. Sok we ngaji heula Jurumiyah, ngaji heula Alfiyah. Tong wakah hayang di kelas kuliah. Sok we kelas SD heula kakarak sakola mah gitu. Ngan ketika urang geus di kelas kuliah ngaji Jamul Jawami entong eureun. Sok we terus. Hayo. Entong malah teu ngaji ku gara-gara teu ngarti padahal urang teh kelasna jamul geus kelasna misalkeun geus kelas kuliah urang teh geus meujeunna ngaji jamul efek teu ngarti we sok we ngaji dan mere paham Allah lain kapinteran urang gitu intina mah ngaji tong eureun ngaji. Nafa'a muga-muga masihan manfaat sallah Gusti Allah bihi ku ieu syarah amin. Moga Gusti nyubadanan ya Allah. Didoakeun ngadoa ki musannif teh ya Allah mudah-mudahan sadayana diberikan kemanfaatan atas wasilah kemanfaatan ilmu atas wasilahnya mengkaji sarah ini yaitu sarah Jamul Jawami karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahali ya didoakeun tuh ki musannif matakan urang hayu ngaji ya nu intina mah urang ngaji tong eureun hayu niatan urang ieu teh ngaji teh naon hayang dihampura dosa ya urang ngaji teh hayang diangkeun umatna Kanjeng Nabi. Hayu we tong eureun ngaji mah. Teu paham ge hayu we dengekeun lah. Nya, pilang bara mah bari tingali kitabna ngalogat. Tuh, pilang bara mah. Sacoret dua coretna teh bakal jadi bukti ka urang. Tah urang geuning aya buktina ngaji teh. Aya buktina urang melaan agama Allah teh ngahirup-hirup deui agama Allah teh kitu. Jadi salah sahijina urang ngahirup-hirup agama Allah teh nyaeta ku cara ngaji. Ku cara ngaji, ngabelaan agama Allah. Gitu. Bukan berarti agama Allah perlu dibela, tidak. Tapi urang anu kudu dibela mah diri urang. Hayo. Sing sajalma nu nulungan Allah, maka urang ditulungan ku Allah. Maksudna nulungan Allah teh naon maksudna? Terus sebar luaskeun ilmu. Nah, terus sebar luaskeun pengetahuan tentang keislamanana. Tentang keimananana. Gitu. Amin. Qalal musannifu wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina